Maha Pak Asep RT 8 RT 8 sareng wargi-wargina sadayana. Nah, kaleresan tadi teh donatur. Nanti Pak Asep paling mana Pak Asep? Nah, Pak Asep. Bener abi mah cek si mamah ieu cenah anu nyawerna Pak Asep. MC mah mung sakadar ngadugikeun. Nah, larasnya siap. Pak Asep teh siap sareng wargi-wargi nanti RT 8 cung paling mana RT 8? Kedah kompak. Sok, ayo diantos ka payun. Oke, saya pertosna iya Pak Kugus sejauh ini sakedap ti UMKM nepi tos ngadepean. Aduh beli jantan sametan senanya hoyong laguna janda bodong. Siap di atas ke tim UMKM senanya sapertosna ieu. Hayu laguna model lagu naon ti RT 8? Bang Bung Hideng. Siap. Gaskeun Mang. Bang Bung Hideng ya. Aduh, gawat ya sareng ibu-ibu mah ya. Moal leres kedah diengalkeun senanya. Ayo aya Bang Bung Hideng. Gerak-gerak Bapak Asep anu bager anu sayang. Ya awi pangajobuan lantaran teu kitu. Sora pedih luhur mega parikaos supaya tetap lepas sakit. Luhur mega bari paos sepayang bakal terpaksa kering diri abdi kagampahan apalagi di ayah nyawi pangajubuan lantaran teu kitu awi teh pangajubuan lantaran teu kitu deui kitu deui kitu deui. Manggaurang sasarengan baceng kena seni kaguna seni Sunda pase yang kutu sinjang jejetelo lapang dasar anu harera jadi anggoku
buat warga RW apa RT ini Pak? RT 8